Semoga nikmat tersebut mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in semua. Mudah-mudahan kurang kalehan menang syafaat asup ke surga. Amin. Hadratul mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para ustaz, dan khusus yang berusia abdi, umumnya guru orang sadayana, membantos ini kemuliaan di Allah. Kurang doakan mudah-mudahan ditambah dengan segala kemuliaan. Amin. Oke, kepun guru kano anu sami kusimati dihormati kalian dicintai, yang mudah-mudahan anu merantos ini kemuliaan di Allah ditambah dengan segala kemuliaan. Kurang doakan guru ano mugi-mugi sing disebut milik rizkina anu halal tul barokah. Oke, mudah-mudahan sadaya maksud sareng tujuanana mudah-mudahan ku Allah sing enggal dikabul, sing enggal diijabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bil khusus ka sahibul bait Bapak Udin sekeluarga, dan insyaallah baris melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan kurang doakan mudah-mudahan perjalanan asik dilancarkan ke Allah. Amin. Perjalanan ke tanah suci Allah dilancarkan. Amin. Oke, mudah-mudahan diselamatkan di Makkah sareng Madinah, pulang ke Indonesia nyakan haji anu mabrur sareng kormana. Amin ya rabbal. Awas datang tunjukkan korban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara haji, membahas masalah haji, ada hubungannya dengan urusan patulan pertandingan tim penerbangan asing. Masalah berangkat ke tanah suci eta berhubungan aya hubungan sareng anu nabinan asing. Tasawutik jalma tunhar, jalma seueur pakaya, prodi juru, prodi banto ngalayah di tengah imah, si jabrik di bibir, si jamrong di kolam.
etapat bulata sampai ke kabakul biasa berangkat ke tanah suci sebab teraya nasib sabarina tesakedik berhadirin jelema tebogana naon tegaduh kuli bahkan serabutan sekalipun tapi lamun gagaduhan nasib sanajan tegaduh pakaian tegaduh harta tegaduh banda lamun Allah masihan lamun Allah merek nasib ka eta jalma insyaallah eta jalma pasti bakal ka tanah suci aya di kampung pagaweanana jalma eta mangudin ngakukur murut bawa mangudin dia tukang urut dan ukur mulut lain mulut yang mulia kemudian mulut bos jadi mulut bos diberangkatkan kusok di mulut urut pada tadi itu alhamdulillah bisa kata suci maka alhamdulillah numangka anu boga banda anu boga harta anu boga pakaian ulah leutik hate ulah miskin maneh gerada sebab naon saur Kanjeng Rasul lamun urang nunda-nunda kana eta pagawean anu ngaranna boga haji ya lamun tos gaduh bakalna eta bisa milih antara jadi Yahudi atau Nasrani lamun kita ini Berkata buayana gitu perjalanan ke tanah suci Mekah terlepas tina anu ngaranna nasib bahkan terlepas tina anu ngaranna rezeki. Periode urang diperhatikan, patut urang dirasa-rasa bahwa rizkina eta kedah rizki anu halal. Rizki naon? Rizki anu halal. Artosna kudu artos halal. Ongkosna kudu ongkos anu halal. Margina naon? Perjalanan kali itu eta sanes main-main, eta aya hubunganana sareng panggilan Allah, aya hubunganana sareng anu tos ditakdirkeun ku Allah. Urang biasa kali itu dan didinya perlu ku urang ditanyakeun bahwa eta anu ngaranna naik haji, anu ngaranna boga haji eta beda. Lamun naik haji abdi pernah katipu ditanya mau ke peci haji gagah pakai sorban orang kiai dari banyak tadi pakai sorban peci haji tadi tahu suatu pas nyari baji tahun sabara berangkat ke Mekah waktu aja lahudan jadi berangkat orang mah yang penting mah naik haji sing horen pamajikan haji jadi maneh eta naik haji berarti ayat naik haji ayat ogah haji. Hadirin rahimakumullah, bagi saderajana urang berangkat kali itu atas timparino patut jeung munasabah urang merhatikan urang pikiran bahwa berangkat kali itu teh ayat 2 panggilan. Aya sabaraha aja ayat 2 panggilan. Anu kahiji di hiji waktu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyeru di hiji waktu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais nyeru ke para manusia, ya ayyuhan nas innallaha qad farada alaikum hajja fahuju. Jadi sahur Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, para manusia dikaler, dikidul, dikulon, diwetan, muter Nabi Ibrahim menyeru kepada seluruh umat manusia supaya naraik haji, supaya nama munggah haji, supaya munggah haji. Eta Nabi Ibrahim menyeru tak para mahdinya dulu lamun urang ngajawab insyaallah urangnya bakal kaya nasib kata suci. Lamun di saat eta Nabi Ibrahim menyeru Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru ka urang eta Nabi Ibrahim ngagorokeun ka urang anu ngajawabana eta lain suara urang lain pikoro urang lain omongan
anu jelas anu ngajawaban penyeruan ngageronan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam eta ruh urang. Lamun ruh urang ngajawaban sakali ruh urang ngajawaban sakali cek urang kalebah Nabi Ibrahim pahuju maka palungah haji cek ruh urang dijawab ruh urang labai eta urang bakal aya nasib boga haji sakali alhamdulillah. Lamun dijawab dua kali pasti urang aya nasib dua kali alhamdulillah. Sareng saterusna 3 kali 4 kali 5 kali itu lamun ruh urang setiap dipanggil ku seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pasti urang bakal berangkat deui gitu. Ngan dirinya ayat permasalahan hiji bener saentosna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam turun saparantosna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam turun di eta ti luhur dia di gunung eta geus kitu setan iblis laknatullah naik ka eta gunung. Iblis laknatullah naik saparantos Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha ceuk eta iblis laknatullah teh ya ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahijju. Jadi cek iblis itu bahwa iblis nyeru ngagerokeun ka urang sangkan malaruya haji. Cek iblis sanyana Gusti Allah eta marentah ka araranjeun kudu mararunggah haji mangka marunggah haji anjeun tah palbahina Kiai Oman lamun eta urang ngajawaban palbahina ruh urang ngajawab palbahina pasti urang buka haji. Dan panggilanna eta panggilan iblis. Setan ge penyeru, iblis ge penyeru. Nu manda dina munggah haji eta aya 2 aya anu haji mabrur, aya anu haji mardud. Nauzubillah ini dari kumaha saja urang menang haji anu mabrur sebab naon eta mangure nu hade di ditu eta sapangeran mangure mau di ditu kiamat eta perwakinya di itu eta ulah salah sebab di tanah suci eta cuacana panas eta maulin di dieu bae ge nya mulia ngacung-acungan bae anak itu moal buruk kuku itu boleh tak bisa percaya kali ulah ngatur iya bisa percaya asli itu eta lumantan singkahane sanajan urang baca pernah di ibarat urang ngabijakeun hukum pernikahan urang ngabijakeun hukum pernikahan ya kalau kita pernah barang dia koring ya kawin ya sang prediktor tapi naon salahna urang bertamasya urang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala anggaplah urang geus pernah ka tanah suci. Jadi itu eta sahur sepuh anu parantos di darariku di itu eta cuacana panas. Jadi hawana eta panas bahkan kriminal eta di itu eta lebih daripada di Indonesia. Di urang mah mana di pasar mangudin tapi lamun di tanah suci eta peremana dina taksi di jero taksi. Jadi mangudin lamun mau pamajikan jadi imah jadi parente masuk kaya nasi bunga haji siga kieu ngamayakeun acara ngundang ulah sagala eta datang tadi tunuhannya di sini imah can pernah dikukumaha datang tadi itu lamun urang rek naik ka taksi pacuan ulah pamajikan heula. Eta lamun pamajikan heula urang dibupak taksi ditutup pamajikan urang dibawa kabur. Pernah kejadian cerita dipun guru eta aya di taksi pos itu. Kemana hati-hati mangudin eta kekelon sarawena bisa moal nyesa ka Indonesia lamun kagabah di ditu. Sebab di mah lalaki ge kami tahu di tanah
Ada saking diculik bahaya, ada sama jadi hati makhluk. Jadi gitu ya, sehingga ada memantap di masalah urang kata suci, mudah-mudahan iya makruhin eta di ku Allah dicatatkan haji anu mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oke, seterusnya memantap kunaon kudu rezeki anu halal. Karena rizki anu halal, rizki anu barokah, rizki anu diberikan ridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, eta insyaallah anu nyalametkeun urang. Nu mantap urang mapan sok ngadoanya, sok ngadoa ka Allah, sangkan naon, sangkan rizki urang eta rizki anu halal. Rizki anu halal sareng anu barokah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Ini jeung malaikat mubarakan. Hari sholat subuh kakurangan banget. Malaikat mereka. Aya. Ngan eta mah jeung urang. Hari Allah mah semakin Allah disuhurkeun Allah mah hareungeun, semakin urang ngaragakeun caipanon ka Gusti Allah Allah mah bungaheun, semakin urang nyuhurkeun panghampura ka Allah melalui sedukan caipanon urang Allah mah pasti narima kana taubat urang. Asalkan eta si manusia teh tobatna lain tobat salah, lain tobat lalagaan, tobat anu taubatan nasuha. Hadirin rahimakumullah, sanajan dosa urang sagede gunung, eta panghampura Allah lebih gede daripada gunung. Sanajan dosa urang seperti budak lautan, eta panghampura Allah lebih gede daripada lautan. Sanajan dosa urang seperti buih anu aya di lautan, panghampura Allah lebih gede daripada eta. Asalkan urang naik tobatna taubatan nasuha. Hadirin rahimakumullah, keluar dina masalah tema urang berbicara kegiatan urang di Nurul Falah ieu margina perlu urang diaktifkeun, perlu urang dirapihkeun karena ayeuna eta aya fase akhir zaman. Nu mantap itu ulahkan dina masalah neangan ilmuna nu geus pararoga ilmu aja sok kadang-kadang teu patuh kana aturan Allah, teu nurut kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayana itu dina masalah boga haji bae memang ayeuna nuju sulit sebab peraturan buka bulan ayeuna buka bulan payun anu umur 65 tahun moal biasa berangkat. Anu umur 65 tahun moal biasa berangkat. Di awal nama bareko ditunda eta sitah naon sitah kolot. Sanggeus kolot di rumah deui nu geus kolot teu bisa masuk ke Mekah karena eta fase akhir zaman. Kembali deui keluar dina tema urang khusus kegiatan urang di Pondok Pesantren Nurul Falah ieu kegiatan aktif perumpamaan Bapak Jarot. Lamun dijaga di Jarot. Jadi ya lurah. Jadi aktifkeun masalah anu ngagugahkeun subuh wayahna. Jadi ulah waka gunung itu maksudnya. Kan aya petugas-petugasna. Ulah merasa orang tertekan kudu ngahudangkeun junior urang, ulah merasa tertekan urang gaganggu junior urang. Margina pasti ayeuna eta parantos fase akhir zaman, urang tergolong kana santri akhir zaman. Makana pasti berat, pasti ngarasa ripuh, ngarasa capek, ngarasa sakit, eta mah sebab tos jarang anu daekeunana. Nu mantap urang alhamdulillah masih kene pitulung Allah, urang biasa mondok di pondok pesantren. Kuayana itu aktifkeun perjamaahna, aktifkeun kegiatanna, peraturanna, terutama petugas-petugasna mudah-mudahan ku Allah dipasihan taufik sareng hidayah garariat dina masalah kegiatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu masih kena nyari, mudah-mudahan doa orang dikabul, diijabah, mudah-mudahan jadi kiai, jadi kiai anu barokah, jadi kiai anu ilmu manfaat, orang ngadongna ke Allah sesana sambil doanya diangkat ku sholawat, mudah-mudahan doa orang dia sing dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anu masih kami cari terus margina urang bayangkeun rasakeun perjuangan anu jadi kolot urang mah geunah sareng dikobok, urang mah geunah tibra dikobok, urang mah geunah karib masak, geunah teu boga bakal karib nelpon, teu boga bakal tinggal ngawena, teu boga bakal tinggal laporan anu jadi kolot. Tapi urang kadang-kadang bohong, kadang-kadang urang dilipat hati urang, terkadang hati urang dibulit pun nafsu urang bohong perjuangan anu jadi kolot, tidak mempertahankan hidup urang, bahkan nyawana sekalipun dikorbankan demi ngamodalan anak. Bahkan itu urang hodangkeun hati urang, tanggung jawab ka diri urang kudu boga kasih sayang anu jadi kolot urang. Kaparantos keluar di kolot, urang laboranan guru, dititipkan kalau jadi guru, dititipkan lahir batin, bahkan pertanggung jawaban dunia akhirat, pikir anu jadi guru. Maka itu gugah dan hati urang, pakai hati urang, hirupkan hati urang, ulah dipaehan hati urang, hirupkan hati urang, tanggung jawab minimal ke diri sendiri. Tanggung jawab minimal ke awak sorangan. Ulah sampaikan, ulah salah persepsi, salah mempergunakan, lumantak, hudangkan, hidupkan hatena, sangkan ulah diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina ngalaksanakeun tolak ilmu. Barang anu parantos kening ilmu, sangkan ilmu ulah barokah, teu aya hijab sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Maka sasaran sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Tapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.